yang sebaret dan ya nama sekali nak baraba bang semoga mau ente mau duit segenap ya mana tuh mau jam tangan doang sebaret harga jam tangan nang milih di mingguan 5.000 deks ya indon di mas kawinan jam tangan 5.000 mau salah sekali harga jam tangan nah ini nikahkeun anak aing gak siaet ya kelawan mas kawin jam tangan harga 5.000 rupiah kontak. Bismillahirrahmanirrahim wa mukrahin lan kang den paksa ilawari ing dalam mungguh kaul azhar wa kawalan iku kawaiki la mukra kullu jihatin abaha biha alim utawi saban-saban jihad kang ngawenangaken biha kalawan jihad alimun sapa alim kanikahin bila syuhudin kaya nikah kalawan ora pirang-pirang saksi ala sahihi mungguh kaul sahih wala bi'ati mayitatin lan ora kalawan ngawati babatang filasahin dalam mungguh kaul sahih wala bahimatin lan ora kalawan ngawati bahimah bil azhari ing dalam mungguh kaul azhar wa yuhadulan dan hadiasi yang bin mustajaratin ing dalam batikang dan sewa wa mubihatin lan wadon kang ngawenangaken wa mahrumin lan mahrum wa in kana tazawajahalan sanajan ana ya si wong iku ngarabi ya si wong ha ing mustajarah wa mubiha wa mahrum wa in kana tazawajaha urang masih keneh ngabahas tentang zina. Masya Allah iya urang menyaritakeun zina di negara urang mah kuarita pohara perzinahan teh aju eueuh sanksi sebab Al-Qur'an teu dilaksanakeun dina bab jinayat mah eueuh sama sakali geus kusabab negara teu ngalaksanakeun sanksi zina lain berarti ayo aman-aman bae tetap di dunia negara tengayakeun sanksi terhadap pezina diselesaikan ke di Rabbul Jalil di harapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ada ulalah cenah ada orang zina masalah ieu di Indonesia mah janganana ge kos karar itu malah urang ge dibiayaan kunyana tidak zina yuk urang babarengan berjamaah zina tadi Indonesia mah aman eueuh sanksi selama saling suka selama saling senang tidak saling menuntut eueuh sanksi kecuali pemerkosaan terhadap sesama an umurna sarwa dewasa leuwih-leuwih ka budak leutik karak eta mah ngaranna pemerkosaan penganiayaan aya sesama suka
Zaid jeung Umar zina ganyahoan ku RT, dibawa ku RT ka polsek, sidang, tanya ku polisi, neng zina ya? Iya. Kamu zina Zaid? Betul. Kamu dipaksa enggak? Indun? Enggak. Kenapa? Saya suka kok. Zaid, kamu memaksa ya? Enggak. Malah saya merosotin celana dia, dia merosotin celana saya. Waduh. RT, ya. Saya mau ke dia. Tuku lagi hayang ieu, ngan nyanana teu daekeun. Wata kukula dibawa ke dia, ieu dendam ke umat. Wah, belum di RT ya. Tak jadi sanksi. Cek puasa balik. Neng, nomor rumahnya berapa, Neng? Emang kenapa? Ntar bapak terusin dah. Tarolol kan di orang mah. Itu sanksi. Nah, maksudnya dek nyaritakeun ge dengan tidak ada sanksi di satu negara, terutama di Indonesia tentang zina, bukan berarti selesai permasalahan anak. Tunggu nanti. Tunggu engkes ya di sidang di hadapan neraka jahanam. Tinggal dijebrus-jebruskeun bae. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Jelema zina wajib jihad, muson wajib diranjam sampai pae. Kumaha lamun Ki Zaid dipaksa, Zaid mung zina dipaksanya dibawa diceklan, diporosotkeun, ditoelan, Ki Zaid beureum bae, ayo sia zina, bung Ki Zaid cicing bae. Lamun sia teh zina ditembak sia kuy. Sedengkeun si eta algojo lamun teh diturut nyaan nembakna atawa ngabacokna bebeneran. Zina nyana cicing bae dirapetkeun. Set nyindun jeung Ki Zaid. Diasupkeun. Dipaksa Ki Zaid mah teh. Atuh teh mah barangna ge ditoelan doang ieu hudang ge. Tak eta dipaksa bae Ki Zaid teh dipaksa bebeneran, jadinya nama cicing bae. Anu goyang awewena. Aing kumaha ngomongna tuh. Maksudna Ki Zaid nama teu gerak-gerak. Lamun Ki Zaid gerak teu jadi di pemaksaanana. Berarti aya hayangna. Gerak bae seetik bae kitu nendetkeun misalnya. Atuh aing kumaha ngomongna tuh. Aduh ya Allah ya Rabbi, kudu cicing we ngaran-ngaran dipaksa mah cicing. Ulah aya gerak ka hareup, ulah aya gerak ka tukang ka hareup teu meunang. Jadi nu gerak teh ieu mah awawena perek. Perekna ublag bahasa leuwih baheula deui teh mah ublag mah. Bahasa kuari mah naon gara? Tuh kan. Hebat biasa ieu jelema. Nyaraho meureun tatanggana kajen kumaha ge. Masya Allah. Timimiti WTS, aju ublag, aju perek, kuari jablay. Aju naon deui? Kan sia leuwih nyaraho atuh. Masya Allah, lain ngapalkeun Quran, ngapalkeun kos kitu. Masya Allah, yes. Rampun budak, bahara. Nah iya, Ki Zaid dipaksa. Nganu jadi masalah kuari apakah Ki Zaid ini dipaksa tetap wajib jihad? Wa mukrahin ay wala hadda alaihi. Pewajib jihad Ki Zaid anu dipaksa. Sebab
Kanjeng Nabi rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastakrahu alaih, diangkat pena yakni teu dituliskeun kinayah kana dihampura terhadap umat kaula hiji al khata'u kasalahan dihampura, dua nisyan poho, tilu mastakrahu alaih pemaksaan dipaksa sanksi kasalahan orang peting-peting numpakan iji awewe disangka pamajikan hurang barang geus beres dicaangkeun weh horeng tatangga kasalahan teu kudu dia teu kudu dia tatangga dan cicing we ongkoh salah nisyan kapohoan teu kena sanksi poho udah ngalaksanakeun wati zina poho atau semacam puasa urang dahar urang zina urang jima gitu poho poho artina jima ke pemajikan poho sanksi batal puasa poho sanksi termasuk nu dipaksa teu kena sanksi asal bener-bener paksa Zaid ya mana zinanya tuh abdi mah teu zina itu sia calana tinggalin ingat calana tinggalin teh ingat kanu nyandung ayo lalaki nyandung limit jasa tekanyawan kuno kolot rapi wah jasa jimangsa nu kolot kalengitan salaki jabejang salaki teh ngariung ngancak nu kolot ko ngariung teh tilok sinarieun unggal peuting amat ya biasana ge mun tatangga maot ngariung tiluna tujuna aya maulidan di mushola nu masjid anu ngariung ieu mah aneh unggal peuting ngariung bae teu kaarti akhirna nu kolot eta kan selidik punya nyelidik sebab nu kolot mah leuwih tibatan buser mah teu sakumaha nyelidik dah wah nu kolot mah pokona mah bin mah eleh bin eleh masya Allah intelijen negara eleh kuno kolot nu kolot selidik oh begitu salakina keluar dituturkeun ku janazah oh asup kadinya berarti lain ngariung nu wajar ieu mah ieu mah kurang ngajar ieu mah waduh ieu salaki guys antep salakina teu kaluar deui biasa nyana nyumput teu salah bener teh mah ngariungna mah bener hajuleng we ngariung ngan mampir heula doang meureun di dinya tah teu kebal pamajikan datang ka dinu kolot Assalamualaikum salah tadi aya ka haji ka dieu nya jantung bikin ka haji satu da ka haji saja tadi ka dieu kan kaji saya kaji naonan ini naonan sakjana teh sia mana kamar sia disumputkeun meureun dia nya salaki aing di dia dihanapeun ranjang atuh teangan cenah cenah geus teh meuni keluar teangan besi aya di lamari teh sugan ngaringkuk nyana pede jasa teh nu ngora teh teu aing dan nyumput-nyumputkeun salaki batur coba mana kamar teangan di lamari teangan
pas kahandapeun ranjang aya kolor. Tadi Ki Haji kolorna tinggalin, masya Allah dasar. Kaya mah kolor ulah tinggalin, asupkeun ke naon ka atas, atau kadiekeun ke kasorbankeun, tinggalin kolor. Nah, iya, cak do kolot ya. Ini adalah tanda bukti. Waduh, geus cokot. Pamit dengan beres nungguan salakina datang jam 12. Assalamualaikum buka sorangan. Wah ye lain berkat ya hanet kene legeg ku sorangan. Wah aya angin naon ye kalau tenang we aja tenang we. Coba tuh biasanya gesek mau kencai nyokot serangan itu boga cukup baik kan sih aja di kos kia tadi tadi mana ngariu tak berkata tak sih sok percaya baik tak berkata buka kusia tak iya sangu iya kakakna jeruk segala rupa tak itu berkat tanda aing ngari tanyakan kusia tuh ke supir tuh aing terus ngariu gegeran be ieu kolor saha cak Ki Haji pun bagi kolor di mana eta geus teh bisa ngomong deret da tungkul masyaallah ya dikasungutakeun kolor ya mangkani ngurut nyusut aduh masyaallah cak Ki Haji aiku ya Allah naas ting malam ieu tanda bukti ya Allah ya Rabbi atuh geus deuk kumaha teh cek Ki Haji teh deuk kumaha teh geus kieu mah nya enggeus pilih di antara dua bau pohara jaksa agung mah eleh maksudna pilih kumaha lamun ka ditu geus teu balik ka dieu mun ka dieu ulah ka ditu pilih sakjana ke heula tuh isuk bae ulah peuting-peuting kieu henteu wari keneh angkat kakimu bau budak kan ieu imana ngabangun aing jakana teh loba ngomong mokona pilih hayo geus tedang bae isuk diparepeh ku jalan teh terus tadi dengekeun kieu kieu beda arepeun ieu mah anu tadina ka pamajikan wanita jadi siun sebab kadeuluna kunyana teh macan tutul aing jadi siun jaka mari mah bager jasa tilok ngomong naon gua di kos macan tutul masyaallah ieu pamajikan kasandingan macan tutul tah ieu lemah mun deuk nyandung sing ade ulah sok aju kolor tinggaleuh segala sorban tinggaleuh sing limit sih hai endek mah asal ulah brang-breng brong atuh ya Allah urang nyaritakeun nu nyandung mah geus malah anggeus berbagai pengalaman aya kabeh di dinya lamun hayang nyaho sempitna dunia nyandung urang mah kumaha bisa seserian ya tuh urang mah teu nyandung lega perasaan dunia jang nu nyandung sempit alabatan kolong bale nyeuleuh ka ditu bese nu kolot teh ka ditu bese nu kolot teh ka ditu kolot nanaon teh hirup kos kitu Islam endek musyawarah jeung nu kolot sawadar panglamarkeun ku nu kolot aduh masyaallah geus bener gentil aja hayang guru dipaksa jelas dipaksa nu maksana ge jelas aya
seorang jawaran numun manehanana pemaksaan anak jadi laksanakan lain hiji lain dua tembaklah bacoklah maka si Zaid dipaksa bener-bener titah ngazinahan hindar nah iya fala hadda alaih sebab termasuk karena hadis Kangjeng Nabi rufi'al qalam an ummati al khata' wa nisyan wa masakru alaih teu kudu dihad jeung teu doraka teu kudu dihad jeung teu doraka cak saha ieu fil azhar urutkeun ceuk kaul azhar kaul azhar teh istilah dina minhaj kitab urang ayeuna isyarah ilal khilaf nuduhkeun kana percekcokan khilaf anu qawyun min qauli Syafi'i wat di antara dua kaul Syafi'i anu qadim jeung jadid azhar wakaza kullu jihatin baha biha alimun gitu kene kos jelema nu dipaksa betina pada teu wajib jihad kullu jihatin setiap jihad abaha biha alimun anu ngamenangkeun ku eta jihad alimun kiai aya jalur nu ngamenangkeunana jalur ieu teu meunang jalur ieu mah meunang jalur ieu mah teu meunang jalur ieu mah meunang jadi ngaranna jihad lamun urang ngaji geus bisa ngajihad jihad luhur tah jelema naujeh ngawajah-wajah mentek jagona Ibnu Hajar naon eta nyana bisa ngawajah-wajah ucapan-ucapan ulama eta teh hesena ngaji teh jadi ngawajah-wajah wajah ieu meunang ditilik tina dalil-dalil laki wajah ieu mah nurutkeun imam anu teu meunang nilik kana dalilna wajah ieu mah itu menang narada handap lantaran dalilna ieu wajah ieu mah teu meunang narada handap lantaran disimpulkeun engkeuna aya kaul aujah dan lain-lain sebagainya tak ulama lamun geus bisa ngawajah-wajah hebat carita doang urang boro-boro ngawajah-wajah macana geus teu ngaeugeg komo nu teu mondok nu mondok ge teu waras jasa waras hese ngaji mah urang kapanggih jeung kitab anyar deui kapanggih jeung kitab anyar kapanggih deui jeung kitab nu geus diaji ge asa anyar deui bae beda jeung maca koran kiri-kiri lain kitab mah beda maca kitab kun urang ditaliti ka dieu dalilna ieu tadi komo lamun urang nyaritakeun aslan wa jami'an asal teh artina qaidul fiqhiyah coba menurut asalna qaidul fiqhiyahna coba kumaha sampikeun ka puru-puruna ieu jami elat jami'ana kumaha disebutna mustarok tah lamun urang ngaji jamul jawami teh ka dinya tah neropo ka dinya beuy pohara sedengkeun masalah teh kapan moal kaluat teh elat mata wujidatil ilat wujidal mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapa inta apa jadi kurang ditelik elatna mustarok ngaranna jami'an cik kumaha geus puyeng ieu ngaji ngadengekeun ge puyeng atuh komo nu maca kata geus urang ulah ngahina ge ka guru-guru urang ulah nganggap enteng ka musonib jeung mualif lain lalaga aju ka mangpaatanana nu mantek diaraji sadunya nyana teh geus boga ikhlasna lain lalaga lamun nyana ngarang teu ikhlas moal mangpaat ka jeung kumaha kurang kumaha ku ari kitab ambalayah kalualan ti misra loba
kitab Madinah keluaran ti maka dokter nyararian kitab hayang orang macet teu hayang komo haju jerona segala anti tahlil anti kunut masalah geus anti dalil anti kunut mah tapi ngadalilna nu bener weh urang ditaliti cek nu bisa ngaji mah kayak coba dalil coba didele ya ieu bahasana ge koski atah ieu mah ieu atuh naon bedana cek urang atuh teu ngunutkeun mah tuh kan mazhab Hanafi mah teu kudu nyieun kitab-kitab deui geus batur teu kudu disunah teu kudu nyieun kitab nyana ulah nyunahkeun ka maqalah Hanafi ieu dalil Hanafi na hese-hese amat begitu nyana nyieun kitab deui teu tertarik urang naon teh eueuh ikhlas tapi lamun ikhlasan mah dimumulek urang ikhlas mahal ikhlas urang ngundang kiai muludan beda carita anu ikhlas jeung teu ikhlas ieu mah nyinggungna kana amplop puyeng panitia puyeng cenah ieu geus aya sajam setengah mun naik kapal mah datang kapal Lembang atuh kunaon diakurkeun ka kapal haju tiket ka Palembang sajam setengah sabaraha duit nyana ngakurkeun ka tiket eta kiai jadi lelecehan tapi lamun ikhlas iya tuh kula mah ieu mandek sakadar nyampikeun bae teu kudu dipikiran urusan mere-merena keur dibere bae alhamdulillah keur henteu bae atuh mah nya kitu deui bae bener ore kana leser gaduh ikhlas teh kadieu deui si ade panitia mana ieu kudu deuk balik atuh deuk naon ngumpul-ngumpulkeun panitia balik bae bolos kullu jihatin nabah biha alimun kanikain bila syuhudin kos nikah teu make saksi menurut mazhab Syafi'i rukun nikah teh aya 5 hiji panganten lalaki 2 panganten awewe nomor katilu wali nomor kaopatna saksi 2 kalima 4 5 saksi beres aya nu 5 eta geus nikah Zaid bogoh ka anak Walid kemudian Ki Khalidna aya di sawah Zaid nyamperkeun ka sawah Waalaikumsalam ye Zaid Mbah pan ngabahkeun emang sia ngabahkeun ka Abah pan ngabahkeun ulah bogoh ka anak Abah bogoh emang sia ka anak Abah bogoh ka Sindun diuk sia dirinya digalang diuk baik Zaid aku beneran nuker macul ya Ahmad jeung Muhammad ka dieu sagede aya nu ka dieu sia ka dieu diuk teh dirinya teh diuk saksian ieu aing nikahkeun anak aing Indun beneran Indun teh keur mawakeun sangu maka beboko Dun ka dieu Dun ka dieu aya naon mah ka dieu aya naon mah sia wae eta ka Zaid mau merenya ye dia kena dia kan ku abah dek sia ditikakeun ka Zaid sia merak merenya geus saya abah kuari ka dia geus sia Ahmad Muhammad saksian kusinya ya geus oh cekal ngeuna teh aing nikahkeun anak aing ngaran Hindun ka sia kalawan mas kawin sia boga seperti itu ada sia hai neng yang sabareut dan ieu mas kawinna baraba bang sia boga maudit henteu teu mau duit cekeuna teh mana tuh ieu mau jam tangan doang sabareut harga jam tangan ndang milih di mingguan 5.000 dek sia Indon di mas kawinan jam tangan 5.000 mau salah geus kaluarkeun jam tangan da aing nikahkeun anak aing ka sia nya kalawan mas kawin jam tangan harga 5.000 rupiah kontak aing geus kubil tu nikah nerima kula nikah Indun anak bapak mas kawin 5 mas kawin jam tangan jadi beres jadi nikahkeun teh geus teu kudu ondam segala nanggang orkes segala macam-macam juta
di sawah beres tuh atuh geus beres tuh saksi dua Ahmad Muhammad aya walina aya eta Ki Khalid panganten awewe aya di tukangeun nyihindun nah jaen aya panganten lagi atuh beres yes jaet saya gerak itu ka imah itu gerak imah gitu nyihindun tah terus bawa bapak pamanjian saya ka imah gitu gara uun jeung ka masya ye mah mancan di bejaan saking kajen bebeja sih atas nikah gitu digaleng hese sama jadi naon hese masya Allah babari jasa pikir mah hese amat sih segala ukey-ukeyan ieulah itulah geus teu kudu segala tulak talek maka talek bayar Rp1.000 di mana horeng. Nah, kejadian nggak bau sungut tuh jadi nalai kejadian dage kudu lapor jutaan ganeh bae ya geus teu kudu dibaca geus babari nah menurut mazhab Syafi'i tapi menurut mazhab Maliki nikahkeun teh teu kudu make saksi panganten lalaki aya panganten awewe aya teh hirup keneh adapun di mamana naon panganten awewe masalah ada hadir henteu lain masalah wali ayah teu kudu make saksi kesetiluan wali panganten lagi panganten awal jadi Maliki makan cukup bos gitu tuh kan mau diperpanjang ya mau diperpanjang lantaran engke bisa-bisa ya mah masih jadi maka wali nah jadi satu jihad kulu jihadin abaha biha alimun mazhab Hanafi mangga menangkeun kanikahin bila syuhud nikah teu make saksi andai kata Zaid nikah ka Nyi Hindun ditikakeun ku bapana ngaran Khalid tanpa disaksian ieu teu kudu dihad sebab aya jihad anu ngamenangkeun Hanafi teu kudu dihad teu kudu ya kesalahan mah kesalahan terlantarannya nama mazhab Syafi'i lantarannya teu make ka mazhab Syafi'i tinggal ditanya bae taklid deui sih ka mazhab Syafi'i ketika henteu taklid salahnya ketika taklid atuh kudu nyaho bag-baganana dina urusan pertikahan di mazhab Maliki kumaha udah ujug-ujug di dinya udah bae tuh ngan tetep teu kudu dihad Zaid nikah ka Nyi Hindun diwalian ku Ki Khalid teu disaksian teu kudu dihad padahal macet mazhab Syafi'i mah ieu teh salah ngan aya satu jihad Maliki ngamenangkeun ulah dihad ya Allah ngaji mah jadi nyaho pan urang tuh kan sebab nikah kene beda jeung mulai nikah ieu menikah dengan perbedaan mazhab atawa nikah tanpa make wali aya nikah anu ngamenangkeun teu kudu make wali mazhab Hanafi atawa aya mazhab Ghair Mudawan Daud Zahiri ieu mah keur carita ilmu ulah coba-coba sia nya awas ya ieu mah keur carita ilmu ye mal diperpanjang wae nya moal geus ya sing solonong deui contoh seperti Kiai Iskandar Iski musyawarah tengah-tengah musyawarah meureun nyana neuleuh aja tertarik akhirna nyana merapat begitu merapat hayang rapat beneran akhirnya ditanya jadilah pernikahan tanpa wali menurut mazhab Daud Zahiri masalah atau mazhab Hanafi cuman kudu nyaho carana ketika nyana teu nyaho carana awas bakal dikutuk tuh ieu mah keur carita bae nyana nikah di hotel jeung seorang janda tanpa wali ieu kan jadi masalah
wow masalah gede tuh harita teh kiai nikah teu kudu teu ke wali atunya nama boga dalil anu terserah lah nya namanya ke tanggung jawab dari Allah na terserah gak dibeukeun carita tetep nikah nyana boga dalil tetep teu kudu diihan adapun kelanjutanana nyana engke di akhirat tergantung nyana jeung Allah urusan batinna nyana jeung Allah hanya Allah nu nyaho tah Zaid nikah jeung indun make mazhab Daud Zuhiri misal tapi acara-acara tertentu ieu mah singkatna bae atau make mazhab Abu Hanifah anu ngamenangkeun andai kata wali teu kudu diwalian hei gue tah ieu teh nyana terus bae datang ka jima lah ada sebab naon sebab aya jihad anu ngamenangkeun tangga wajah-wajah kitu teh hese jasa Imam Syafi'i mah teu sah andai kata wali ya zina kecuali dua marhalah atau wali mafqud eta kan kudu wali hakim lain hadina olonong kitu bae tetep pakai aturan-aturan dari mazhab Syafi'i mantap mazhab Syafi'i mah paling apik paling loba di dunia penganutna jeung paling mantap dirasakeun mazhab Syafi'i beda jeung mazhab-mazhab lain mantap Indonesia Syafi'i mayoritas Turki Syafi'i mayoritas Mesir Syafi'i mayoritas kemudian Suriah Syafi'i mayoritas Baghdad Irak Syafi'i mayoritas walaupun kelahiran Imam Abu Hanifah di Baghdad tapi mayoritas Syafi'i tapi aya mazhab Hanafi di ditu mah di Mesir saeutik kemudian atau di Suriah saeutik di urang mah kuari khusus mazhabnya cuma Syafi'i eueuh nu ngamazhab Maliki eueuh nu ngamazhab Hanafi eueuh nu ngamazhab Hambali Indonesia mah mutlak Syafi'i adapun nu teu kunut teu beramazhab eta mah Persib Muhammadiyah eta mah PKS jadi cara mah teu bermazhab sama sarua jeung Saudi Arabia Wahabi ngaranna lain masalah tah mah aing mah ke mazhab jelas nu tanggung jawabna Syafi'i Maliki Hanafi Hambali ketika orang teu make ndek make ijtihad sorangan bae aya mampu mah ketika teu mampu harus kembali ke mazhab anu opat ketika orang henteu urang mah teu make mazhab ndek lumpat ka mana bakal kakurung ku mazhab anu opat tadi sok geura ge urang moal make mazhab anti ulama cilaka si anti ulama mah aing mah anti mazhab ndek khusus bae make Al-Qur'an jeung hadis sok aya bisa mah bakal akur bae ka salah sahiji mazhab geus kakurung ku mazhab nu opat aing mah anti Syafi'i lumpat ka Maliki akur jeung Maliki sanajan nya teu mengakui bahwa jana mazhab Maliki akur jeung Maliki aing mah teu akur jeung Hanafi akur jeung Hambali moal aya nu kaluar tinu opat mazhab wajan ku kumaha ge nyana nalungtik Al-Qur'an jeung hadis moal kaluar ti mazhab anu opat ngaku jeung teu ngaku lain masalah mantap ka saya teh tinggal ngaku bae sih atuh aja gitu-gitu kayaknya hese-hese amat sok geura ge hayu geura bahsul masail geura ge Quran jeung hadis totor ku maneh tumplekeun kabisa anjeun sok otak tumplekeun wabeh 12 pam moal kaluar hasilna mun teh Syafi'i Maliki mun teh Maliki Hambali mun teh Hambali Hanafi kajen ku kumaha ge geus kakurung ku eta lamun kaluar ti eta nya teu make Al-Qur'an kajian hukum ge salah ngahartikeun Al-Qur'an salah andai kata nu ngaku Maliki lain Hanafi lain Syafi'i lain Hambali lain salah kajian hukum ge ngahartikeun Al-Qur'an lamun jana ngahartikeun Al-Qur'an ku polona sorangan pal yata bawa maka daun minan nar siap-siap diseret ka jahanam jadi kumaha deui mentak si hade urang mah geus lah kudu sadar bae urang sadar aing mah ngaji teu sabaraha sapira mingguan ge bari ngawudu lah tuh aing mah ndek nuturkeun ieu bae geus kitu bae hese-hese amat sih ijtihad ngaji henteu naon henteu ijtihad dina ijtihad da ge jana sabaraha kemampuan fananya palingnya nyana teh bisa alfiyah nahulah palingnya bisa na jeung sorof sakitu doang
tambah merenanan jeung mantek lamun di universitas mah ketika bilagah munazarah ketika nyaritakeun tentang kitu fan-fan anu lain mampu apa henteu yehe ulah sambarang mazhab kabeh ge hudang HS ditanya nu 12 pan moal ingkekeun deui 12 pan hudang HS bepan hudang HS coba ge tanya Haji Pede hudang ge Haji ai karung di mana nanya karung bae ge masih kekekekekene karung di mana nya pohon karung nangnya ngalipet masih pohon kene tapi Imam Syafi'i Imam Hanafi Hambali Maliki hudang HS tanya masalah panu 12 moal ingkekeun deui Masya Allah karim deh kuda kubade iya nggak wajah-wajah ngandak kaulah ujah udah kurang istilah nage iya bener kurang diaji kan ngabogaan istilah minhaj istilah fatul muin istilah fikih teh beda-beda nah istilah minhaj kan lamun di awal mah urang ngajina dikanyahokeun istilahna lamun soheh istilah minhaj naon aus asoh istilah minhaj naon lamun kitu zohir istilah minhaj naon azhar naon kemudian aujah naon ngabogaan istilah-istilah ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ngaji main derek-derek bae hese lah jareknya naing mah hese nang ngaji geus da moal ngaji asa bodoh sia tah ieu kullu jihadin aba bihalimun tiap jihad aya nu ngameunangkeun alim ketika aya nu menangkeun asal nikah berarti aya nu tanggung jawab jaga di akhirat nyawa melalui dalil-dalil otentik dalailul fikihna diterapkeun asbawan nazairna diterapkeun kunyana berikut usul fikih pajokotan hukumna Al-Qur'an ki hadis kieu dan lain sebagainya ditilik tina mustarokna jami'na elatna nyana tanggung jawab di harapan Allah berarti aya nu ngamenangkeun ketika seseorang nikah teu make saksi lantaran milu ka mazhab Hanafi Maliki teu kudu dihad jelema nikah teu make wali milu ka mazhab Hanafi teu kudu dihad tuh nu anta kullu jihadin abaha biha alimun ieu percis kal mukroh bijami adami wujubil had tasbih ngaranna nu kos kitu cak sahih ala sahih ari kaul sahih isyarah ilal khilaf wa hinun min wajhil ashab